Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Raini Wulandari ti kelas 10 IPS 1. Bade ngawawancara pun biang kangge basa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Yani Hairani. Saur ibu, dampak Covid keur sadi dinten ibu teh kumaha? Pangaruh Covid teh janten sagala sesah, padamelan caroge janten ngirangan. Cara nyegah Covid teh kumaha saur ibu? Kedatuangna anu bergizi sareng ngaeut vitamin, tong hilap ngangge masker, jaga jarak sareng ngawasuh panangan. Kahoyong ibu, kapayuna keur Covid teh kumaha? Kahoyong mah virus teh enggal teu aya. Mudah-mudahan sing enggal aman-aman deui. Sakitu wae wawancara ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.